Assalamualaikum anak-anakku yang soleh-soleha. Hari ini kita ke pembelajaran bahasa Sunda ya. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk hari ini pembelajaran bahasa Sundana nyaeta tema 5 nujudona pangalaman. Ayo orang ngawitan ti ayeuna ku maca sasarengan. Nyaba kapanyirapan. Nyaba teh sami sareng jalan-jalan ka desa Panyirapan. Tisna diajakan nyaba ka Panyirapan. Lembur di suku gunung jauh ti kota. Didinya aya nini jeung akina Tisna. Akina Tisna ngebon melak palawija. Kayaning jagong waluh jeung paria. Pare oge melak disebutna ngahuma. Tatangkalan gelede jeung jarangkung. Alpuket nangka peuteuy jeung limus sok di arah buahna lamun keur usum. Mahoni jati jeung suren di arah kaina. Kawung sok disadap di arah lahangna. Pikeun bahan jeung gula beureum. Lobana tatangkalan miara sumber cai. Kana hawa oge jadi beureusi tur seger. Nambahan endah kana pamandangan. Beda jeung lahan nu taya tatangkalan, teu matak betah da hawana nyongkap. Gampang urug bari sok caah. Tisna betah pisan cicing di Panyirapan. Akina sok ngadongeng ngeunaan alam. Carana ngurus lahan supaya jadi subur, hanjakal Tisna kudu balik deui ka kota sabab geus tereh waktuna asup sakola. Mun aya deui pere Tisna rek ka akina. Dina bacaan tadi aya 5 kecap nu kedah ku urang hartoskeun. Nyaeta nu kahiji nyaba artina jalan-jalan. Anu kadua palawija nyaeta rupa-rupa tatangkalan nu biasa dipelakan di kebon. Anu katilu nyaeta ngahuma hartina melak pare di kebon sanes di sawah. Nu kaopat nyaeta nyongkap nu hartina hawana panas pisan. Jeung nu kalima caah nu hartina nyaeta banjir. Materi salajengna nyaeta ngagalantangkeun kalimah pananya. Hiji, ngagunakeun kecap saha. Kecap saha digunakeun pikeun nanyakeun jalma. Contoh kalimah wawarana, gali diajar tumpak sapedah. Berarti kalimah pananyana, saha nu diajar tumpak sapedah teh? Jawabana gali. Nu kadua nyaeta ngagunakeun kecap naon. Kecap naon digunakeun pikeun nanyakeun barang atawa hiji kajadian nu patalina jeung barang. Contoh kalimatna, anduk keur diseuseuh ku nita. Berarti kalimat pananyana, naon anu keur diseuseuh ku nita teh? Jawabana anduk. Jadi kecapananya salian eta aya deui nyaeta hiji iraha. Kecap iraha pikeun nanyakeun hal-hal anu patali jeung waktu. 2 naha berarti pikeun nanyakeun alesanana. 3 kumaha berarti nanyakeun hal-hal nu patalina jeung cara atawa prak-prak migawe pagawean. Nu kaopat sabaraha berarti pikeun nanyakeun hal-hal anu patalina jeung jumlah. Nu kalima di mana berarti pikeun nanyakeun hal-hal anu patalina jeung tempat. Jeung nu kagenep ti iraha berarti nanyakeun pikeun nu patalina jeung waktu. Tah eta materi nu tiasa ku ibu jelaskeun dina dinten ieu.
Mudah-mudahan urang sadayana tiasa memahami materi nuku ibu jelaskan. Sateacana ditutup urang doa heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alamtanihi faradudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana wilujeng istirahat.